Assalamualaikum pamirsa. Posisi di kebun cau ya nya. Di kebun cau galek tuh. Alhamdulillah terus ngarek-rek cau galek kita. Alhamdulillah cau galek ngarek-rek ta. Posisi di kebun rawas sadang. Cau galek mah alhamdulillah ngarek-rek persepuh. Pamirsa tuh urusan cau ngarek-rek tuh. Apa nama lah geus kieu mah tinggal nungguan berbuah ya aturan geus kieu mah gitu. Kadang ngarek-rek minangka ngegeblek ngegetek tuh cau. Tinggal nyaangan geus kieu mah. Tah ieu tah adapun ieu tah. Tah ieu cau kapas mah tah sudah berbuah ya mah tuh. Tinggal nunggu beberapa hari lagi ya mah. 10 hari lagi majaj ta cau kapas mah majaj cau kapas mah 10 hari deh urusan majaj gitu pemirsa urusan cau tinggal 10 harian lagi cau kapasna tereh dipanen hari ieu mah tah minangka cau galekna nama saubara bulan deui ka berbuah ge rada lamat ieu mah tah pemirsa. Aturanna rada lamat minangka kitu teh. Cau teh tuh. Alhamdulillahnya. Urang teh minangka invest urusan di leuweung tah. Invest cau galek yang calengan cau galek di leuweung tuh. Insyaallah mudah-mudahan atas izin yang Maha Suci mudah-mudahan bagus ya cau galek teh kapetik beuti urusan kala buahna amin ya amin amin.